Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga wargi orang teraskeun ieu dongeng dina bagian anu ka 23 carios balik bodas. Mugia sing tiasa ngahibur wargi mangga wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu sakumaha nu kauninga harita si Jendil teh diserenan hiji pusaka nyaeta mangrupa kujang. Hai kujang teh keris sauda para wargi pusaka karuhun urang Sunda mah karuhunna teh sanes keris eluk 7 sanes keris eluk 3 namung kujang. Ai kangaranan kujang teh seseukeutna teh di tukang ti hareup kitu mana ieu peso tukang hareupna cenah para mitra. Teu aya teh tongongna iku kujang tongongna seukeut nya teh beuteungna seukeut. Numawi para wargi sadayak peso anu seseukeutna 2 kana tongong kana beuteung pada seukeut kujang namina. Nah ieu numawi upami ku kujang mah daya di naon teh ditakol ku tongong bedog cenah teu aya. Namung para mitra seukeut duanana oge. Ieu teh peso atanapi pusaka atanapi naon parkakasnya pakakas karuhun urang Sunda namina kujang. Janten ulah dugi ka masyarakat atanapi urang ngaku urang Sunda teu terang naon karuhun atau pakakas karuhun urang Sunda sakali deui kujang. Alih dina lalakon sapertos ieu para wargi lalakon anu namina Nyai Dayang Sumi teh nya keras oge Nyai Dayang Sumi harita teh para wargi sadaya anu memang aya di leuweung atanapi Purbasari nina carios Lutung Kasarung. Nya Dayang Sumi dina Sangkuriang Purbasari dina carios Lutung Kasarung diusir tah ku lancek-lancekna para wargi anjeunna di bahanna teh kujang rompang cenah kitu. Di bahanan kujang rompang pikeun ngolah tatanen atanapi ngolah tanah di sabudeureun sasaungan teh. Pon kitu deui para wargi sadaya senjata atanapi pakakas nu dipiboga ku ieu anu sarios Sangkuriang teh Nyai Dayang Sumi nyaeta kujang rompang deui bae. Para mitra kaum dangu nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng mangga urang teraskeun ayeuna kibiranta nyerenan kujang ka si Jendil kumaha terasna ieu dongeng. Numutkeun ceuk ujaring carios cenah ieu kujang rompang lamun ditujukeun kana Gunung Bitu ditujukeun kana sagara saat. Aduh kateh teuing nyante nama para wargi da ieu namina ge dongeng atuh. Mung upami ku urang di tenan ayeuna duh ieu para wargi sadaya maksud cereng tujuan nujukeun papakas kana gunung teh supaya diikhtiaran dipigawe kitu. Urang ngagunakeun pakakas sanes ngan saukur ditujukeun. Ieu kujang rompang atapi kujang ditujukeun ka sagara sangkaran sagara saat kumaha carana dibedahkeun atapi kumaha carana mah kitu. Maksud cereng tujuan mah kadinya. Janten ai kolot-kolot urang dina cumarios teh nganggo simbol. Nganggo simbol kolot urang baheula mah langkung jembar abahanana grepek cenah tujukeun kana Gunung Bitu cenah para wargi sadaya. Maksud cereng tujuan mah eta gunung kudu diulik para wargi atuh sagara saat maksana nyaatkeun sagara kumaha carana ngagunakeun pakakas. Urang teraskeun dihanca dongeng nu judulna nyaeta Beurit Bodas karangan Watatang dina bagian ka-23. Akibiranta nitah ningalian parabot ka si Jendil ceg parabot pusaka nu masih kena dibungkus kulawan bodas teh dicekel sarta eusina dikaluarkeun. Anabre teh nyawe keris kujang selengseng ka ameu minyak sengit minimal berangin-anginan padahal ku akibiranta geus aya tauna tara diminyakan acan tapi anggar bae sengit. Harita kujang dialak iri ku si Jendil lantaran kakarapisan manehna nyekel parabot pusaka. Keur kitu ujug-ujug burinyai kujang ngaluarkeun cahaya buburinyayan kawas kembang api. Atuh ku si Jendil gancang dituna hanap samalah si Taslim madiukna kuat kapisan teh siga nu sieun. Aduh euy burinyai kitu ki moal naon ki? Cek si Taslim kaget campur sieun. Euy sama-sama kudu atuh sama kita barang pusaka bener disebut kitu si Jendil. Ngancet aki oge miapekeun teh ka si Jendil. Man, mulai dipakai arah yang lebih luar kita apa ngamuran siapa
ya pusaka kamu ditunjukkan karena satu berhala atau makan satu berhala. Aduh yang ngaburi jangan lebih itu malah si garunya perawat karena pasti satu berhala ini binasa sahabat harita. Turin perabot sama nih begitu maki. Pasti gua tilu panelan meureun gua ditunjukkan ke gunung bisa urung. Nah segala saat si Taslim beki kaget tahunan. Cuma itu perabot pusaka lamun tunjukkan karena gunung pasti urung. Awas deui hidangna ka si aing malih. Mana sih kan dewek boga pamajikan make nanyakeun ke jauh sagala. Kayak apa malah ya tuh kita gantungan di dapur. Dia cucuting aya ke jauh di lain. Akiran tagih salah renya. Si Taslim menyebutkan gunung buruk mengajarkan ke jauh abu. Aing masih aki. Bisa ya we pikeun seureun teh. Lain nanyakeun ke jauh abu, tapi lamun di pusaka ditunjukkeun ka gunung pasti kana urung. Si Taslim nyarita tarik. Moal mata urung gunung mah. Ngan namun ka bangsa sasatuan anu berhala atau ka bangsa siseudan kaya ni morai pasti kana baena. Belum ka beuliti si Taslim taletenya. Moal beulit ge ngan montong gedang ieu. Montong dicoba-coba kana beulit mah ari beulit teu garuksa ka urang. Jadi itu rawatan we kukuring ge. Si Jendia nanya, "Oh, rawatan ku aing. Sabab geus mimilikeun aing ngan sakali deui aki amanat kade. Ulah dipake heureuy jeung ulah diinjem-injemkeun ka sing sasara oge." Emal aki biranta. Atuh geus kitu mah kakaraku si Jendia dirawatan. Mun atuh kieu kukuring ditarima ieu nu gawe sing aya maunatna. Bisa dipake tutulung kukuring. Cek si Jendia bari nyugun keris. Ujang tuluy dibungkus ku lama. Lamun aing geus boga itu ganti lawan aku banyak we. Geus urang teh kudu aing geus aya balas teh ganti-ganti. Top dewek masyarakat bisa seureut poe dewek geus jeung kaboga-boga. Saya wajib kudu moal mata ku ibarat ka dewek. Nu tentu geus ieu mah dewek ngiringkeun eta parabot ka aing kana nu jadi rek balik ka Sukabumi. Maksudna mah dewek balik ka Sukabumi. Dina poe Salasa pake dewek baik dewek. Jika kibiran tanyarenkeun parabot ka si Jendia. Kalawan pok-pokan nyaritakeun rek balik ka sarakanana di Sukabumi. Mah tuh dah aku lagi kuring mah tuh bisa mana naon-naon jeung mah bisa ngajajabkeun we ari aki kekeu marek balik ka Sukabumi poe pageto. Poe hate mah ki ring oge nya kekecotan aya ngajajabkeun aki ka Sukabumi ngan kumaha tuh. Aing ukur ngajajabkeun kudu awe asa jabat kitu bisi pageto kuring aya halangan teu bisa manggihan aki. Aya tinggal minta dihampura. Bisi kuring ngurus saur bae cae atawa aya kasalahan anu dihaja jeung teu dihaja. Oke sok ngawani urang heureuy ngabajolan kaki kudu dihampura bae ku aki dipinya. Si Jendia rada ngageuri kalawan leuwih. Ti heula minta dihampura bari sasalaman ka aki biranta. Nya kitu deui kurang itu gila. Dihampura umasa sok geus banyu ka aki teh atuh. Aki sing salamet di jalan si Taslim mairan. Oh sarua dewek kudu dihampura ku aing tuan. Bisi dewek kuring cari ka aing sok puntukan jauh tu eta. Saya ku dewek didoakeun cing ngurus rahayu berkah salamet tinggal di diri. Kalawan cing buru-buru boga pamajikan aya nu ngawulaan ka aing. Cenah eta tadi jeung aing teu bisa ngajajabkeun ka bae sabab teu kaki ge. Rek aya nu mapakeun ka dieu jeung tong mah naon-naon. Boga marejeki dahar aing. Jeung mun jadi keluarga aing cek aki biranta. Ini mangkena dicincingan ku aki. Ini sasanya mangan pasti mama dirawatan pintu dewek ke si Sardi. Tunjukkan bisa jomelan tapi geuskeun kumaha mah. Temal aki biranta. Atuh geus cukup panjang lebar mah di bangkongan si Jendia. Jeung aki biranta terus pamitan barari. Sabab geus kareumeuh soran azan lohor. Harita Taslim teu kebat balik ka imahna, malah nyimpang heula ka imah si Jendia. Kongkohan ku si Jendia diajak ka nyimpang ka imahna. Bibi indung si Jendia keur eueuh duka keur kakampian, duka keur kaperluan sejen. Sanggeureureut Bob Taslim cumarita, bari muka kancing baju taksiran karasa hareudang. Ieu nyaan lain bagja euy. Bagja yang manieu nyaan. Nu teu disangka-sangka aki biranta mungkin ngawariskeun barang pusaka sagala ka ilahi. Ting barang pusaka sakitu katinggalina mah siga nu ampuh naker euy. Kade euy ulah lelewet deh nyimpenna bisi kapanggih ku batur. Bapakuna bisi kapanggih ku jelema jahat. Cek si Taslim. Ngomongan ka si Jendia mang hariwang. Ingis ku bisi rempan kusugan ingis parabot pusaka pamere aki biranta aya nu maling. Oh kumaha we da dewek boga pikiran atuh lim. Anda mengerasa hariwang teh ku Kang Inon sok sieun manehna nyahoan yen aki biranta mikeun di parabot ka dewek. Tutang tukang Inon nambokna ka aki biranta.
ngomong nyaun sabab tadi aktiviran kami kena tak parabot kayak lain teh ini nu sejen lintang ti dewek sorangan kira kudeui Kang Inon make nyaun sajawati kitu sadaya maneh nyaun ge dari lain lawan da lain si lain nu menta ieu mah aktiviran tanu mikeun ka lain disangka ku dewek mah aktiviran teh teu latah ka dewek teh euy jadi ring dititah ka dieu teh sugan tarik barang kita atau aya bentaeun ka lain buktina ngadon ngawariskeun parabot ane teh lain ingat mereka ingat naon ka aktiviran teh mangkani aktiviran teh cenah pageto wae salasa nyarita mah rek balik kira balik ka Sarakarana ka Sukabumi mere naon tuh nya lah ari gua kaingetan pisan pira aku deh dewek teh mangkani aktiviran teh sakitu bageurna ka dewek mah keperikeun hidu ngajajabkeun teu ka Sukabumi naon atuh hitung-hitung tanah mata dalam mun seug dewek mah boga duit bapok wae mah kita euy keur bapok he dewek ge mun kieu mah poe Sabtu boga we meureun ngadang kuring aduk mah keun bae badang heula jeung pojekan dewek eta ini teh teh poe naon euy bila naon poe Salasa pagi to cenah poe Salasa mah keur waktunya sapoe istenya ajeuna dewek isukan rek ngorede ka are naon teh balik ngorek ka aktiviran teh ari manehna nepungan heula ka aktiviran teh ari maneh rek nepungan mah isuk ge juga balik urang kene oke itu kajian urang pas sore jeung dewek ka ditu mun barbarengan ya kira pukul 6:30 pada maghrib suka malam Salasa malam Salasa aku mah kira-kirana si lain mal kemana-mana malam Salasa cek si jendil bari nanti intinya geus masih disiriwa kene mah kajian dewek teh poe Salasa na isuk-isuk bari sakalian dewek ka Kagiran apakeun pamajikan ari kitu mah pamajikan dicabadami heula rek mere naon-naonna ka aktiviran teh gorek poe Salasa teh naon-naon atuh man lamun dewek teh lebih ka pukul 7 isuk-isuk teh ka dieu deui ulah diarep-arepnya rek maneh sorangan indit ka ditu dan bejakeun he ka aktiviran teh dewek salam baktosnya gitu nih dewek balik bisi di mah harap-harap ade parabot ulah wadeh nyimpen euy nih bisi kalekahan cek taslim pamita rek balik kalawan teu bawangkongan deui jerut deui ngaleos kitu deui si jendil sanggeus nyimpen parabot pamere aktiviran teh terus ngarit sabab can boga jukut pisan keur parab domba waktu si jendil keur leumpang palebasi si kebon awi gopang prok pisan jeung Inon leumpang meninga gedi bangun rusuh bari ngajingjing kantong keresek siga-siga tas sabarang beuli ti warung di mana Kang dibangun rusuh naker Kang cek si jendil nanya sabener-bener biasa euy tas barang siar euy tema Inon menik kuraweud malah teu eureun heula ditanya si jendil ngagerendeng jeroeun dadana bari neuteup ka Inon geus rada jauh kira-kira 20 meter naon jelema teh ditanya sabener-bener nemalan bari kuraweud semua haseum ya waktu naon cenah si sinarieun si gem cuak aing sieun dipentaan kitu dumeh manehna tas barang beuli ari ge moal rek barang benta kan kitu patut ngan kaeng teh ulah kitu we si genu ijid ka diri aing kitu gerentas hate si jendil bari teu leupas tina padeukna rek harita Inon katingali ngarandeg cilek ngalieu kuring ngagero ngagupaya Nil ka dieu Nil naon cenah geus jauh ngagero ka aing ngambek itu sia ngambek teu bubu di pajek cokor sak wae sarentang atuh si jendil nyampeurkeun sanggeus adu hareupan kok nanya aya naon Kang Inon kok nanya nyekal arit da pugu keur ngarit jukut eta kieu Nil euy pugu dewek poho rek ngomong ka ilaing ari geus tapi ka dia ingat yang itu urusan naon kitu si jendil neuteuk seukeut kieu Nil ari indung maneh kumaha ayeuna makayana kajadian teu ngadenge-denge sawah nu indung maneh geus 2 usum teu kajadian wae mata geus 2 usum teu kalah sareng ngeureun acan be aku cucungih beuri obatan kalau kabosen dina kieu Nil euy lamun indung maneh hayang mulus makayana nu hartina teu diganggu ku ama ulah teh si Komar atawa nu si Arjali atuh ayo ngadeon maehan beulit sagala pada perkara ieu kajadian teh nya nya perkara teu kajadian makaya mah lain diganggu ku beurit atuh dah mah teh lain beurit wae aya hileud aya kutu loncat aya wereng jeung sabangsana turutan atuh dewek tara wani ngaganggu kana bangsa ama kapan ayeuna pakaya dewek berkah eueuh teu melak naon teu burung jadi teu burung kalasilna jadi duit dewek mah tara ngaganggu ka bangsa ama komo beurit mah teu wani ngaganggu pisan kan maneh kudu nyaho pabeulina lamun makaya hayang kajadian cek kitu nyaritakeun urusan pakaya eta naon disebut pameulina teh Kang Inon hayang nyaho maneh pameulina ku dewek dibejaan pameulina ngan omat ieu kabatur lah dibeja-beja ieu masa dirieun maneh we yang menjadi indung sebab dewek geus teu asa-asa ka maneh enteng pameulina mah tiap malam Salasa Jumat menyi susugu bangsa rulujakan terus rampe jeung pare 7 orang euy
tuna pipireun imam maneh ngan parenan 7 euy bungkus kula mah kodas terus surutu jeung daun hayam yang kampung kade ulah poe sakitu pemelina teu pira keur kumaneh laksanakeun abong lamun pakaya maneh teu kajadian tapi omah sekali deui ulah cacarita ka batur masa diri maneh sorangan we tah ieu dewek bieu tas di warung meuli bahan sasajen tah cek inon mapatahan kasih jenil bari nemongkeun balajaan dina kantong kerese baru kitu kan paingan Kang Inon mah kaya kejadian wae atunya teh kitu we alus ka meulina nya eta moal matak jadi malah matak ya lamun kuring nurutan mereka Kang Inon si Leing oge nyebutkeun moal matak segala moal jadi matak segala manasinakeun nah jengkol sok jengkolan atuh tawa nyeri beuteung moal make jeung jadi matak segala matak senang kana hate nu aya mah nah maneh teu ngarasa rugi makanya meunang hese capek tuluy-tuluyan diganggu ku ama nyawa teh seutik gedena kamodalan ku teka tanagaan atuh tapi kitu ge lamun maneh rek nurut kana papatah dewek arinda mah jadi turut mah teu naon ngan dewek mah nyarita kitu soteran butuhan ka urut sobat jeung karunya we ka ieu maneh ulah didenge-denge teh unggal usung maneuar wae keun atuh ke kuring rek dicaritakeun mun jadi inungnya sugan boga nae keur meuli sasajena bejakeun heula ka inung maneh ngan omat inung maneh ulah cacarita ulah ngomong ka batur ieu mah sadiri kula warga maneh we cek inon tuluy ngalewas ke batbar ari si Jendil mah terus ngaricukut geus pinuk tolomong ka karabalik tuluy marabandoma dipipir sabab geus ting berele harayang minyak rengse marabandoma leos ini teh katampian rek beberasi sabab geus buri hampir majing kawaci maghrib sorena sabada asar inon ngadaweung di tepas bari ngelepus guru desa kumaha lila inungna norojol bari mawa seupah gek piuk dina babalean iya hari pamajikan mana iraha rek diwapageunana tuh mangkana ngisuuk jeung kacang hejo koredeun tadi mangoreg takara meunang satengahna teu kuat ku nyeri cangkeng harita para mitra indungna si Jendil nyarita nah bageto we poe Salasa bari sakalian kuring rek aya kaingetan ka Aki Wiranta karena Aki Wiranta nyaritakeun rek balik ka sarakanana ka Sukabumi cenah emang si Jendil kadang mah ge meunang beja di si Taslim dia papanggih di Batampian manehna nyaritakeun tas di Aki Wiranta jeung maneh eta Aki Wiranta rek ka Sukabumi teh naik terus cicing di ditu atawa sakadang nanyang ka barayana ari nyaritana mah ka kuring mah jeung ka si Taslim rek terus tetep di ditu cenah di sarakanana da meureun di dieu mah eueuh ngurus kumaha ari maneh kapan ari si Sarti incuna ya incuna ge ari kumari mah ieu nya incuna kumaha si Sarti teh ngurus kitu atau sok dijamin daharna ku si Sarti Aki Wiranta boro-boro rek ngurus atau barang bere ngalongok ke tara piraku Jendil kapan si Sarti teh kasebut ieu jelema nu cukup ku hartabana jelema nya caka wajina mah makayana teu waleh kajadian bae salakina terus-terusan meulian sawah jeung kebon geus puguh ngagade mah mama make nyebutkeun piraku sagala moal pati-pati Aki Wiranta ngayang balik ka sarakanana lamun diurus ku incuna mah tadi ge basa kuring ka ditu jeung si Taslim ngageuri nyaritakeun boga incu jeung salakina tamelar pisan tampolana si Sarti aya ku tega pisan keur jadi Aki kunaon jelema teh jadi kitu cenah nya kabawakeun ku salaki meureun kitu mah meureun inon yang meureun kabawakeun ku salakina mah da eta meureun geus jadi jelema senang dikurang ku hartabana ieu mah kayaknya mah puguh bieu kuring teh papanggih jeung Kang Inon di sawah basa kuring keur ngarit anu tos barang beli di warung nya kuring ditanya sabener-bener ari teh malan teh meuni matak pikas beuleut nya teuguk nya kurabeut budina haseup kumaha sakedapan kuring ngarasa kaget timul ke di manehna geus jauh ngagegeruan ngabupayang ka kuring harita ku kuring ge sampeurkeun lamun ditanya naon perluna pokna teh nanyakeun urusan pakaian umah cenah ngurus henteu kitu nanyakeun pakaian kumaha sakituna nanyakeun urus henteu mah jelas nama teu diganggu ku beurit tah pakaian teh eta nu ditanyakeun ku Kang Inon teh cek kuring teh mata geus 2 usum teh kalah pisan nya tuh geus 2 usum jeung kamari mah teu kalah sareng deui acan geus kitu kumaha cek si Inonna teu ku kuring dibejakeun teu kajadi Inon teh dibejakeun kitu teu kajadian nya manehna amanat ka kuring meuni pati-patan pisan pokna teh lamun maneh atawa inung maneh hayang kajadian makaya yang ulah diganggu ku hama babakuna mah ku beurit cenah kitu atuh omah cenah ulah wani-wani ngaganggu kana hama atau kumaha wani maehan beurit
lamun maneh hayang mulus makaya turutan omongan dewek cen kitu ngan kudu halus pamerina kuring can ngarti nanyakeun ka manehna cek kuring teh naon pamerina Kang Inon cek maneh teh pamerina mah gampang setiap malam Salasa Jumaah rek babakti ka bangsa ku bangsa rurujakan kemang warna 7 surutu jeung nog hayam kampung atuh pare 7 ranggeuy kalawan parena dibungkus ku lamak bodas kitu ituna dipikireun imah cek kitu kitu babatah Kang Inon ka kuring teh mah sama cek manehna lamun rek diturut mah ulah dibeja-beja ka batur kitu tah cek si Jendeal abejakeun sakumaha caritaan Inon tadi ka indungna para mitra sadaya atuh caritaan tadi Inon ka indungna caritaan tadi Inon ceraina ka indungna dicaritakeun aing ari kitu aya pameulina mah ngan eta we teh kahartina teh make nyarek ulah ngaganggu hama sama lae beurit kumaha maksudna make nyarek ulah ngaganggu beurit sagala ieu Jendeal teuing ngarah beurit ulah ngaganggu sugan kana pakaya urang meureun eta kumaha kira-kirana marek ngagugul kana omongan Kang Inon si Jendeal nanya kana pabadengan bi indungna anu keur nutuan seupah dina pangroje bari diteukeun kana sisi babalean hayang nyahoi atuh isukan mah parang malam Salasa rek dicobaan ku mah suganya pakaian teh diganggu ku beurit ngajakeun bangsa rurujakan mah da moal sabarahaeun atuh rog hayam aya dina sayang sugan can diseungkeun can disilem-leuman ku indungna ngan ulah sakali we mah tapi kudu terusna tiap malam Salasa Jumaah kan perkara pare nu 7 ranggeuy teh kudu dibungkus cenah ku lawan bodas keun bae lawan bodas mah aya sesa kamari nyieun kutang aya meureun saparapat meter mah teh mah indungna koloyong si Jendeal ka jero malah kebat ka kamar ngadon gigilehean akhirna reup si Jendeal mah ngadon kasarean taksiran ngarasa tunduh harita teh atuh indungna kabawakeun ka jero tuluy nyeungeut lampu tempel kalawan jandelana ditutupkeun sabab geus magrib repeuting meuni asa jempling saurang ge eueuh anu liar ongko tas hujan ngaririnci angin ngagelepuk muraikeun sora sasatoan cari cangkas jeung ciang-ciang taksiran jalma-jalma rek liar ngadan haream tari riseun jeung jarblok ongkohan sanggeus paar jali maot mah jarang aya nu wani kalaluar ti peuting ai lian ti ronda mah sabab sok loba nu manggihan makhluk nu matak pikasieun jeung watakna teh keueung bae tampolana magrib keneh geus narumpi di masing-masing imahna kacaturkeun para mitra malam isukna harita teh malam Salasa biwarni geus sasadiaan rek sasajen teh nyata nyadiakeun sasajen atuh uguh we hanya reka babakti sakumaha papatah ti Inon nu dicaritakeun ku si Jendeal bari biwarni atawa si Jendeal teu boga curiga naon-naon diturut teh sakumaha papatah Inon padahal si Jendeal oge geus nyahoeun yen Inon teh loba pakayana teh sabombrong kasebut munjung ka siluman beurit tapi duka kumaha ku waktu harita masih Jendeal make katarik omongan Inon kitu deui indungna taksiran hayang mulus pakaya meureun para mitra sadaya ulah diganggu ku beurit atau ku hama sejen sabada biwarni nyimpen sasajen di pipireun imah nepi ka pukul 9:30 peuting can sare keneh sisinarieun pitunduheun siga jararawuh kitu di si Jendeal sanajan manehna geus gogoleran ge di kamarna can sare malah ngileuk keneh tapi lilalia mah reup sare meuni ujug-ujug ngaguhar siga nu meunang ngabebeut ari indungna si Jendeal harita teh para wargi sadaya ngajejentul di tengah imah bari ngapleuk nyeupah awak dibubuligir ukur make kutang di luareun wawangunan meuni simpe comrek nu kadenge lintang ti sora bangkong jeung bancet meuni recet da puguh pasawahan ngumpul nyedak ka peutingna teu nu kira-kira nincak sapukul 11 indungna kakarangun nangtung tuluy ngoloyong ka kamarek ngampi taksiran ayeuna mah kakaratuluh kakarage manehna reup bulu prak cenah kadenge sora nu ngaburu prak tarikna kadenge harita di luar wawangunan imah atuh para wargi sadaya abiu habarni morejat bari gegerendengan sorana anggar babengok kucing ari geus kakaratak teh arontok beurit kitu sok sieun ngacak-ngacak dahareun we aing mamang kading-kading nyimpen pais pedas sapotong deui dina tetenong itu gerentes sebiwarni tuluy nyerilik ka dapur bari ngausus padahal mah di dapur eueuh ucing eueuh naon samalah tetenong ge rek lo biwarni ngelol ka goa ceuk pikirna bisi ucing nyungkut harita teh di dinya tapi di goa eueuh ucing jilak manehna malih maksudna mah rek ka jero deui
para wargi sadaya kakarage salengkah cumung anjing babaung di pipir meni melewu atuh biwarni ngalenyap reuwas ari katama-tama kadenge manuk Korea uni asa ngayapak luhureun suhuna biwarni harita dedeheman ari ret biwarni ngareret kana panto anu tukang cek pikirna bisi aya ditulakan tapi panto rekep geus ditulakan ku rancak sanggeus anjing jempe jurat jerit sora jejeritan matakna hariwang tapi debubuh kadengena sakapeung asa deukeut sakapeung hawar-hawar jempe nu jejeritan disambung ku sora awewe ciciri hilang disambung ku sora lalaki babara katakan siga nu ngeunah jempe deui atuh biwarni rungaring ngadenge sora nu seseulian cungung anjing kadenge babau ayeuna mah sada dihareup di buruan keak manuk koreak disada siga nu bulak-balik di kulon kawetan di wetan ka kulon di barungku sora manuk sirit uncuy ngelak datang karanu pipireun imahna sada sora nu leumpang di tengah imah mincak palupuh rerekotan atuh gero biwarni ngagegero si jenil samarukna kaluar waktosna see para mitra. Alhamdulillah namai kapidangkeun dongeng Sunda Timang Jaya carios berit bodas bagian ke-23. Atur nuhun kepala warga anu parantos setia di channel Sampurasun Dulur ulah hirap di subscribe. Atur nuhun, terima kasih, sampai jumpa. Permios.